Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Alhamdulillah dinten ieu dina Sabtu kaping 21 November 2020. Pendak di sareng Bu Ika di pangajaran kelas genep bahasa Sunda. Dinten ieu orang bakal diajar ngeunaan tentang kawih sareng rarangken tengah. Masih sambungan anu pengajaran kamari pupuh sareng kawih. Satu aja dimulai orang ngadoa heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni pakman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak Ibu Ika anu soleh salang soleha, kawih teh ngagaduhan harti lalaguan Sunda bebas anu teu kaiket ku aturan. Ditilik tina sastra Sunda, kawih oge mangrupakeun wangun puisi anu teu diiket ku aturan guru lagu sareng guru wilangan. Nah ieu perbedaan antara pupuh sareng kawih. Pupuh mah kaiket ku aturan pada lisan pada guru lagu guru wilangan, pami kawih mah teu kaiket ku aturan nyaeta pada lisan pada guru lagu guru wilangan. Pami kawih mah sapertos lagu Sunda biasa. Contoh kawih nyaeta Karatagan Pahlawan ciptaan Mang Koko. Tah ieu contoh kawih mangga didangukeun. Honcewa keringan sumorean haringan tekad napah bangsa pahlawan jadu mundur kabur antramuan honcewa mun maksud asa sama berjuang ke lemah cair lali rapi batur tegang pati kaya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka. Ayeuna urang ngabahas tentang rarangken tengah atau dalam bahasa Indonesia disebut imbuhan atau sisipan. Rarengah teh aya ar, al, in sareng Rarangken tengah ar sareng al ngagaduhan arti teu ngarubah fungsi kata dasarna. Oge ngagaduhan fungsi seueur. Jadi kata dasarnya nggak berubah tetapi mengandung arti jadi banyak. Contohnya apa? Nah contohnya rarangken ar atau al itu misalkan budak atau dalam bahasa Indonesia itu artinya anak ditambah rarangken tengah ar jadi artinya barudak anak-anak. Kalau budak kan anak satu ditambah ar barudak jadi anak-anak jadi banyak. Terus al leles nih kata dasarnya ditambah al jadi laleles. Leles tuh artinya lemes. Ditambah al laleles jadi lemes seluruh badan. Kalau lemesnya satu, sekarang laleles jadi lemesnya seluruh badan. Jadi mengandung arti banyak. Contoh sanesna nyaeta aya baret bararet, lumpat lah lumpat, telem tarelem, cicing caricing. Jadi mengandung arti yang banyak. Sekarang ke rarangken tengah in. Rarangken tengah in fungsina ngabentuk kecap sifat anu ngagaduhan sifat sami sareng sifat aslina. Jadi teu ngarubah sifat asalna. Contohna naon? Contohna parang ditambah in jadi pinareng. Parang itu artinya bersamaan, pinareng jadi artinya kebersamaan. Contoh lainnya panggih ditambahan in pinanggih. Panggih itu bertemu, pinanggih itu juga sama bertemu. Kata dasar atau tambah rarangken jadi artinya sama, tidak berubah. Rarangken ayeuna rarangken Rarangken bisa jadi dua fungsi nyaeta niru jeung meujeuhna. Contoh niru, gelis atau cantik ditambahan jadi gumelis. Gumelis teh artina sok cantik. Nah, eta teh jadi
teu ngarubah aslina gitu. Contoh lain, kasep meniru ini ya. Jadi artinya teh meniru. Ditambahan rarangken kasep itu artinya ganteng. Ditambahan rarangken jadi gumasep. Gumasep itu artinya sok ganteng. Nah kan meniru. Nah sekarang rarangken yang menyatakan cukup atau mejehna. Contoh gading. Ditambahan jadi gumading. Berarti gumading itu cukup matang. Contoh sanesna hasem. Ditambahan rarangken jadi gumasem atau artinya cukup masam. Gampang kan mengenai rarangken? Nanti kalian pelajari lagi cari kata-kata lainnya. Jika ada yang tidak mengerti, tulis di kolom komentar dan boleh ditanyakan ke ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Apa yang tadi ibu sampaikan dicatat ya, ditulis di buku catatannya. Untuk tugas nanti ibu akan share di GCR. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Sampurasun.